Oke, mangga Belva dikawitan panumbu catur dina debat. Materinya tentang apa, Pak? Bebas. Debatnya kayak mana bebas. Boleh sesuai sama teks yang aku bikin? Boleh, sok mangga, badai macam mangga. Gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dinten ieu urang sadayana tiasa kempel dina Google Meet ieu dina acara debat pro kontra ngeunaan sakola tatap muka atau sekolah secara langsung. Nu kurang terang ayeuna teh masih ditetepkeun sekolah BDR, tapi pemerintah alhamdulillah dinten ieu urang sadayana tiasa kumpul nganung dina acara debat pro kontra ngeunaan sekolah tatap muka atau sekolah secara langsung. Di masa pandemi ieu urang teh ngajalanan sekolah BDR atau sekolah jarak jauh. Nah, pemerintah teh rencanana bade nerapkeun sekolah tatap muka. Tah kumaha tanggapan hideuk ti rencana pemerintah kanggo sekolah tatap langsung. Jika aya tim pro jeung kontra, nu prona Syarla, nu kontrana Syifa. 2 orang kan, Pak? Dua jalmi. So, kumaha tanggapan Syarla jeung Syarla? Oke, hatur nuhun Kak Belva. Jadi numutkeun abdi mah pembelajaran tatap muka ku pemerintah teh menurut abdi mah loba manfaatna. Soalna ayeuna teh urang sadaya BDR wae tahu kituna ayeuna di acara pembelajaran tatap muka teh siswa bakalan siswa teh bisa berinteraksi jeung teman-temanna oge karena kan di pas BDR teh siswa teu bisa berinteraksi jeung temenna. Nah, ayeuna tatap muka teh siswa bisa berinteraksi jeung baturana jadi belajar teh teu jenuh gitu. Sakitu Belva. Wah, hatur nuhun Syarla kanggo tanggapanna. Ayeuna Syifa bagenian. Syifa Nurjana. Punten. Menurut abdi mah bentar izin bertanya heula adi materi Tentang pelajaran tatap muka di pemerintah. Kumaha tanggapan Syifa ti tim kontra? virtual kieu sabab teh kada masih pandemi jadi kieu teh kada lumayan beresiko sabab kan penyebaran teh masih berlangsung sampai saat ini teh. Jadi menurut abdi mah tatap muka teh kada kurang pernah gitu sabab si pandemi COVID-19 teh masih berlangsung. Oke, hatur nuhun Syifa. Lanjut, Pak. Atos duaan tos simpulkeun. Orang Cineukan wae
dina tema debat tentang rencana pemerintah pikeun ngalaksanakeun sekolah tatap muka teh loba pisan manfaatna. Tapi ti loba manfaatna eta salah sahijina siswa teh bisa diajar produktif leuwih harti. Tapi aya kakuranganna oge nyaeta tatap muka teh bisa nambahan resiko murid kena nular virus corona ieu teh. Jadi kacindakanna sekolah tatap muka ieu teh bisa dijalankeun, tapi nungguan virus ieu teh ngurangan populasinya atau korbanna. Sakitu wae ti abdi. Mohon maaf bisa aya kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Febri. Doni tayanya. Febri. Mangga Febri. Febri aya Febri. Sok mangga. Ada Febri Sawala. Sawala. Ya, Sawala. Abdi bade nunjuk ka Alia. Halo Febri. Febri tak aya? Keluar tadi Bapak. Felix dulu sok Felix. Felix Untung. Ya Pak. Sok Sawala. Febri tos Felix ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ieu urang salahkeun ngeunaan new normal jeung naon wae sih anu kedah dipersiapkeun di new normal ieu teh. Mangga ka Edis keur kanggo napikeun argumenna. Ya, satu nama Felix, Abi mimiti kendala argumen Abi. Abi mah penting kanggo kan tadi teh naon Felix? New normal. Anu dipersiapkeun. Nu kudu dipersiapkeun teh nyata paling penting taat karena protokol kesehatan di pemerintah. Terus keluar atau naon tong hilap masker, hand sanitizer, atau jaga jarak. Kita mah. Ya hatur nuhun ka Edis ka nu responna. Salanjungna mangga ka Siva Aulia kanggo nambahan argumen di Edis. Abi oge setuju jeung Edis kudu taatkeun peraturan pemerintah protokol kesehatan, menjaga jarak oge, jeung kudu mempersiapkan imun tubuh urang teh sing kuat gitu. Terus Ya, hatur nuhun kanu responna. Jadi ayeuna mah urang sindakeun we nya. Jadi new normal ieu teh lain maksudna Covid-na tos teu aya. Jadi Covid-na teh aya keneh tapi dibere
diberi keringanan ku pemerintah nu kerja bisa biasa kerja tapi menggunakan protokol kesehatan. Jika nu tadi di sareng Siva omongkeun kedah nganggo masker, memawa hand sanitizer, sareng cuci tangan pakai sabun nu bersih. Itu aja disim kuring hampura bilih aya kalepatan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Febri ulangi Febri. Abdi bade milih ya, Alia sareng Indah. Ya, sok mulai pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi abdi bade ngawalakeun kebijakan sekolah tatap muka. Menurut Alia dan cek Alia kumaha kebijakan sekolah tatap muka ieu? Ya, namun kan kalau Febri dina materi kebijakan pemerintah tentang tatap muka ieu abdi setuju sabab bisa nyegah penyebaran COVID. Ya, lanjut Febri. Atau simpulkan Febri. Febri oke, jigana terkendala karena masalah jaringan. Urang cekapkeun Kang Febri lajeng ka Giora. Debat atau sawalap? Debat. Tapi materinya sama kayak Belva. Bios naon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan Nabi Abdi Bilara Putri Ayuba salaku penumbuk catur dina debat pro kontra sekolah tatap muka dina pandemi COVID-19. Mimitian ku nyaeta Indah. Maka nepangkeun argumena Indah. Lagi mikir. Ada Indah. Indah aya satu aya Indah. Gentos Indah teu aya. Sama Belva aja. Belva ya, sok Belva. Aku tentang apa tadi? BDR sekolah. Menurutkan Abi pengajaran tatap putih apa? Menurutkan Abi pengajaran tatap muka teh diperlukan pisan sabab pengajaran teh bisa gampang ke hati ku murid jeung arurang teh bisa
babaturan. Tapi tete abi. Matur nuhun ka Belva atas nebangkeun argumena. Terus orang lanjut ke pihak kontra nyaeta Seli. Nunggukeun abdi mah ayeuna sekolah tetap muka mungkin ada bisa jadi tempat penyebaran virus corona. Deui mun protokol di sakolana kirang bakal jadi klaster anyar deui gitu. Atau sakitu wae. Atas. Lihat nebangkeun argumena. Terus orang tarik cintakan wae. Solusina dina kondisi COVID-19 anu masih naik nyaeta urang laksanakeun wae BDR di imah nepikeun keadaan kondusif. Sakitu wae ti abdi salaku panumbu catur nyuhunkeun atur kana paratosan ti sadaya. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurul? Nurul, ayah Nurul silahkan. Nurul? Oh, Nurul keluar. Nurul? Nurul? Ya Pak, ada. Sok. Nurul sawala. Sababaraha urang di kelas 11 usaha perjalanan wisata keur ngayakeun sawala. Ari materi anu disawalakeun teh nyaeta ngeunaan akibat jeung pencegahan corona anu sakedeng deui baris dilaksanakeun. Tuyu rarancangan awal poe ieu urang sawalakeun ngeunaan akibat jeung pencegahan corona. Saha nu rek nepikeun kumandang? Levina Pak. Mangga. Mangga Levina aya. Levina teu aya gentos. Sama Mutiara aja. Mutiara Putri, oke silakan. Ya, gimana tadi? Tentang pencegahan sama akibat corona. Menurut abdi mah pencegahan teh kudu oge diri sorangan sareng ngajaga sekitar urang, contohna sering nganggo masker, cuci tangan saatos sareng satu acan ngalakukeun kagiatan sareng ngajaga imun tubuh. Akibatna mun urang abai protokol kesehatan bisa jadi ngarugikan diri sorangan atau anu aya di sekeliling urang. Atas sakitu. Selanjutnya mangga Wulandari. Hatur nuhun Mutiara, selanjutnya Wulansari. Nuhun Nur. Pada nambihan cara pencegahan nyaeta urang kudu ngajaga kesehatan awak urang sajabana ngumbah pandangan anu benar temanian kaluar ti imah amun teu aya cara anu terus akibatna teh menyebabkan kematian atau sakit. Hatur nuhun Wulansari, mun kitu mah urang cindekan wae upami urang parantos terang sababaraha bahaya anu ditepikeun parantos bahaya anu ditepikeun ku virus corona eta sae pikeun urang nyingkahan cara panularan sareng bebarengan pikeun nyegah ku nerapkeun gaya hirup anu bersih sareng nurut kana aturan pamarentah. Pikeun kapentingan umum. Sanggeus eta sawalana ditutup.
Tos, oke. Lajeng ka Sifa Aulia. Aya Sifa Aulia. Ada Pak. Sok Apa Pak? Debat sawala. Sifa debat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dinten ayeuna tiasa kempel ngeriung dina acara prokasa vaksin COVID-19. Peryogi kaudinga ku rerencangan sadaya ayeuna teh keur loba ngomongkeun masalah vaksin COVID-19. Aya nu satuju, aya nu henteu. Ku kituna urang padudengkeun we ayeuna. Mangga Kagina di tim kontra di tim pro. Ada suaranya. Ada. Keterangan kasih Pak. Jadi pendapat Amdi mengenai vaksin. Walaupun PKB jamin bisa menang vaksin, karena pemerintah geus aya usaha pengurangan ieu kasus. Jadi walaupun yang udah ada yang terkena, pas aya anu kena virus corona, nanti kan bisa ada teh mencegah kena virus corona. Tapi anu dikapkan oge kedah apakah diri sorangan namun teh tos divaksin, jadi itu ketemu orang deui tetap nurutkeun ka protokol kesehatan. Walaupun tos divaksin tapi tidak itu nutup kemungkinan manehna oge bakal bisa kena virus. Itu aja. Namun Kagina ayeuna ka Mejani di tim kontra. Mejani Mejani teu aya next. Gentos. ke Syahla. Syahla enggak? Ya. Kontra ya. Ya. Menurut abdi mah si teh aya sababaraha jalmi nu teu kedah nganggo vaksin sabab kan aya sababaraha jalma oge nu pas divaksin aya nu maot gitu. Jadi teu kedah sadayana oge nganggo vaksin sabab tingali akibatna membahayakan oge. Cekap di abi hatur nuhun. Nuhun ka Syahla. Ayeuna mah urang dicindekan heula. Jadi aya nu satuju aya nu henteu kena vaksin COVID-19 teh. Nah, kukituna debat pro kontra vaksin COVID-19 ieu urang cukupkeun nepi di ka dieu heula. Sim kuring salaku panumbu catur mahaturkeun nuhun kana pahatosan sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lajeng ka Syahla. Syahla Khairunisa. Sawala atau debat, Pak? Sawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ieu urang bade nyawarakeun ngeunaan kegiatan belajar langsung di sekolah di tengah pandemi. Kumaha
pendapat aranjeun lamun kagiatan diajar ngajar teh jadi dilaksanakeun. Halo, Kumaha menurut naon? Felix ngenaan Naon? ke kagiatan Kakaler? Ya menurut Naon? simkuring mah setuju Naon, bae selama kan atau 1 tahun oge baru sadaya teh sakola teh diajar di bumi Koya kumaha? yang anu beberapa siswa nu Koya kumaha? mungkin kuat diajar di bumi teh jadi sekolah di belajar di Oke, sekolah ditinggali heula. paling setuju tapi kedah merhatikan protokol kesehatan oge jika kedah pakai face shield, masker, mau hand sanitizer, sareng jaga jarak. Disimpulin sakitu wae. Nuhun Felix. Ci kumaha pendapat ngenaan hal ieu menurut yang udah nggak apa-apa ya Pak. Mangga Wios. Mangga Wios sok. Pandangan ngenaan hal ieu menurut Sharla. Oke, hatur nuhun Kak Syafa. Menurut kami mah diajarkan pelajaran terbuka teh bisa loba manfaatkan sadaya masyarakat kan daerah mah loba kurang ngerti. Nah, ayeuna kurang sadaya luwih ngerti karena pembelajaran. Nuhun Sharla untuk itu nama orang Cindegeun we nya ayeuna. Upami kagiatan diajar teh jadi dilaksanakan di tengah pandemi ieu alus pisan sabab banyak loba manfaatna jeung urang pun kudu nyebutkeun penuh protokol kesehatan sapertos ngagunakeun masker, panangan, urang oge kudu sehat. Sakitu wae sawala dinten ieu hatur nuhun. Mohon maaf bila aya kelupaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengna Sharla Zerlina. Sharla. Debat Pak. Sawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abdi Sharla Zerlina Triani salaku panumbu catur. Hatun kasadayana anu tos hadir dina acara sawala ieu. Luyuran rancangan awal poe ieu urang sawalakeun ngeunaan Si Dederek disampeun cenah. Panjang nepi ka tahun 2020. Dibawa ka Burintik. Mangga upami aya bade nepi ka kumandangna. Teuing. Pak, bebas Pak. Bebas sok mangga. Maaf di Felix. Udah ya. Sok sahan tak acan mangga. Dari Giora. Giora mangga. Oh, Giora. Tadi teh apa materinya saya? BDR diperpanjang nepi ka tahun 2020. Abdi mah setuju sebab bisa wae siswana jenuh di imah, belajar wae di imah. Terus bisa keluar imah gitu. Hatur nuhun ka Dira. Selanjutnya ke Syahla. Ayeuna teh kan pandemi COVID-19 teh kan makin naik wae. Menurut abdi mah kami dilaksanakan BDR ayeuna mah taacan tiasa dilaksanakan. Jadi menurut abdi mah BDR diperpanjang
di tahun 2021 teh halus pisan sabab kan ayeuna pandemina naik wae si siswana ke aya nu positif jadi lebih mending ayeuna mah PDR-na diperpanjang oge teh naon. Sakitu teh Abi. Tur nuhun. Oke, jadi pematian di Giora jeung Cahate. Akhirnya orang cindekeun we nya. Nah, jadi ku ayeuna PDR perpanjang teh bermanfaat pisan soalna ayeuna kasus COVID-19 meningkat. Tah, lamun misalna BDR teh emang nyebabkeun jenuh itu. Nah, aku sabab kitu bisa wae sekolah seperti biasa teh dilaksanakeun, tapi minimal misalnya 2 kali dalam 4 bulan teh. Nah, gitu. Mangga. Tos. Oke, hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengna Wulan Sari. Mohon Pak. Nah, debat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Wasta Abdi Wulansari salaku panumbu catur dina acara debat ieu. Acara debat ieu ngeunaan PDR atau belajar dari rumah. Ieu metode pembelajaran anu dilaksanakeun di bumi nyalira-nyalira kangge virus corona teu sumebar. Tapi aya oge nu teu satuju aya BDR teh. Kukituna urang pangdungdengkeun ayeuna cing kumaha pamadegan ngeunaan hal ieu. Mangga ka Alia tim pro. Menurut pendapat abdi mah setuju diayakeun BDR ieu teh sabab bisa nyegah penyebaran virus corona. Sakitu wae, nuhun. Atur nuhun Alia. Ayeuna tim kontrana mangga ka Siva Nurjana. Makasih Wulan. Jadi menurut Abi mah Abi kurang setuju mun BDR sabab ku BDR teh jadi lebih kurang ngerti gitu. Terus kurang efektif oge sabab guru teh ngan ngaberi materi jarang anu ngajelaskeun si materi etana. Jadi ditambah deui si jenuh di imah wae. Menurut Abi mah sakitu wae. Atur nuhun kita. Ayeuna urang cindekeun wae nya. Jadi ayeuna mah kumaha urangna BDR teh. Jadi gaganti sekolah janten urang masih tiasa diajar di tengah pandemi ieu. Kan kirangna teh kitu aya nu teu ngarti, aya nu salami pembelajaran ieu teh aya nu kirang paham gitu. Cekap wae nya debat ieu teh urang cukupkeun wae nepi ka dieu. Sim kuring Wulansari salaku panumbu catur ngaturkeun nuhun kana perhatosan sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Putri, mangga. Sawala atau debat? Debat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Nabi Abdi Mutiara Lukmana Putri salaku panumbu catur dina debat tentang pembelajaran jarak jauh.
Karena pembelajaran jarak jauh ieu mangga argumen pro ku Edis Alivia. Punten tiasa diulang deh soalnya terkadang Ya, boleh. Argumen prona tentang pembelajaran jarak jauh. abi tim Pro. menurut abi mah di jarak jauh teh hiji orang biasa nyegah tepaan covid terus orang tua teh khawatir gitu. Jadi terang mun misalnya budak kita di bumi gitu. Itu we. Terus Edis. Ayeuna anu argumen kontrana mangga ku Giora. Abdi mah satuju wae sabab bisa nurunkeun penyebaran COVID-19 COVID-19. Ayeuna urang cendekan wae jadi penggunaan pembelajaran jarak jauh ieu teh aya nu satuju aya nu henteu. Aya nu satujuna lebih ka kontrol ku orang tuana di bumi. Lamun sakola kan mungkin hariwang. Sakitu wae ti abdi hapunten bidaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alia, Mangga Alia. Alia Nurul. Debat atau salah? Debat. Alia teu acan diserahkannya tugasna. Acan, Pak. Oh, tapi tos rengse. Atos. Besok tos ieu mangga ke diserahkan. Jantan moal waka ditulis nilainya pami tugasna teu acan diserahkan ya. Sok mangga Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Rasun alhamdulillah di Alia, urang Alia, sadaya tiasa kumpul. Alia on cam. Tema debat. Oke. Kamerana on Alia. Iya. Ya sok. Tema debat ageuna teh nyaeta nyegah penularan COVID-19. Priobina urang sadaya cenah teh keur di PSBB loba aku acan PSBB tapi saeutik deui kakurangan ku kituna urang padungdengkeun we aya cing kumaha pamadegan ngeunaan hal ieu. Mangga ditunjuk. Giora kamu Apa tadi teh materinya? PSBB nyegah penularan COVID. Abdi mah setuju. Kusabab lamun PSBB bisa jadi imah jadi untuk keluar bisa kurangan penyebaran COVID. Sakitu wae. Terus saya Giora. Oke, nuhun. Nuhun kanggo Giora. Cek nu sanesna ngeunaan hal ieu. Ditunjuk lagi Bapak. Bon, sok. Saurang ditunjuk.
Bulan kanggo Mohon hal ya. Jadi kondak ayana PSBB ieu teh abi kirang satuju sabab anu ari jalan teh dagang nangan sakedeung batas misalnya teh di isuk-isuk nepi ka jam 12 gitu. Jadi penghasilan oge untuk nyirang sakitu wae diambil. nya nuhun kanggo. Jadi ayeuna urang cindekeun wae diberlakukeun PSBB teh aya manfaatna. Aya ge manfaatna nyaeta nyegah penularan COVID-19 sareng kakurangan nyaeta hak hambatna pendapatan jalmi anu nuju karyawan. Alhamdulillah ari kukituna debat ieu teh urang cukupkeun nepi ka dieu heula. Simkuring salaku panumbut catur ngahaturkeun nuhun kana perhatosan ti sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Cynthia tadi teh aya ayeuna keluar deui. Aisyah tuh sok Aisyah. Keluar deui. Edis, mangga Edis. Karunya itu penuh pinah wae Edis. Kaseleun. Edis debat. Abi naon Pak? Debat. Salah debat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah dinten ieu urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina acara debat pro kontra vaksin keur corona lewat daring ieu. Vaksin teh penting keur awak urang, mun aya panyakit nu jiga corona atau wabah, kekebalan awak urang teh jadi kuat. Pamarentah ayeuna geus mere biara teu bewara keur masyarakat kudu divaksin. Tapi aya oge nu satuju aya nu teu ngarasa aman mun divaksin teh. Mangga tim kontra masihan heula pamadegan ngeunaan hal ieu. Tim kontrana nyaeta Felix. Ya menurut simkuring mah kurang setuju soalnya kan atau divaksin oge menutup kemungkinan bahwa orang yang sudah divaksin jalmi anu tos divaksin eta teh kebal kana corona. Jadi persentase akuratna beberapa puluh persen ke 100% akurat gitu. Jadi menurut simkuring mah kurang setuju. Bisa gitu wae. Hatur nuhun. Ya, hatur nuhun kanggo Felix. Ayeuna mangga tim pro nyaeta Gina. Mana tadi? Jadi ini ya tos keur diajukan sok papageun aya oge nu henteu nyaeta papageun atuh asepna keur ngajar. Jadi tim pro ya lagi setuju sama vaksin karena bisa ngurangan kasus corona. Oke. Tapi nu divaksin oge kedah apa diri. Jadi manehna tos divaksin, manehna oge masih kedah nurutkeun kana protokol kesehatan. Jadi walaupun geus divaksin, tapi masih bisa kena virus corona. Nu penting mah protokol kesehatanna dijaga. Atur nuhun Gina. Ayeuna kacindekan, ayeuna vaksin teh puguh oge penting, tapi urang ge emang
Kudu deui nanyakeun keamanan si vaksin eta. Curiga jeung was-was emang perlu, tapi kesehatan urang ge eueuh perlu. Kukituna debat pro kontra ngeunaan vaksin ieu teh urang cukupkeun nepi ka dieu heula. Simkuring selaku panunggu catur ngahaturkeun nuhun karena perhatosan ti sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gina, salajengna Gina, mangga Gina sawala. Gina keluar. Sally Angelia. Sally Angel. Sawala atau debat, Pak? Sawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Astabi Sally Julia Pertiwi nyanggeupkeun panjang panunggu catur. Dina ieu pembahasan teh kanggo fungsikeun ngeunaan naon eta virus COVID-19 teh. Langsung wae ka Nurul Indah mangga dibagikeun kedaranana. Mangga atur nuhun Sally. Virus corona mangrupikeun virus anu nyerang sistem pernapasan. Kayak dipapageun ku ayahnya, share es krim nah. Kitu wae Sally. Share es krim. Mangga dilajengkeun ku pendapat ti Giora. Giora ya. Aya. Virus corona teh virus anu nyerang pernapasan manusia. Gejala teh demam, batuk-batuk, pneumonia. Ya itu aja. Kartun kait Indah sareng Giora kasimpenanna nyaeta virus corona teh awalna ti negara Cina khususna di Wuhan. Ieu virus teh penyebaranna melalui kontak fisik jeung udara. Virus ieu oge tiasa nyerang ka saha wae. Jeung virus ieu oge atos masihan dampak nu seueur tapi lobana dina dampak negatif. Sakitu wae nu tiasa abi tepikeun hapunten bila aya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gina sok mangga Gina. Waalaikumsalam. Gina. Gina aya. Gina. Hadir. Sok mangga debat ge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salaku panunggu catur dina ieu debat. Jadi di perdebatan teh nalika diajar di bumi nalika pandemi. Di akhir tahun 2020 ieu masalah COVID-19 acan rese. Murid masih bakal nyang hareupan seri kegiatan diajar online komunitas pesantren. Sikituna mangga katro sareng tim kontra ngadugikeun kedarana. Tim prona nyaeta Kak Delva. Mangga Kak Delva. Mungkin materinya tentang virus corona. Temana diajar di bumi nalika pandemi. Tim pro kan? Menurut Abi diajar di bumi dalam musim corona ieu teh biasa dilakukan. Jeung loba manfaatna. Salah sahijina urang bisa tetap aman di penularan virus corona ieu. Sakitu mah.
salajengna tim kontra nyaeta Seli. Enggak Seli. Numutkeun abdi mah pembelajaran di tengah pandemi teh seueur pisan kendalana. Nu dirasakeun murid tiga kendalana hese pisan dina sinyal atawa fasilitas nu kirang memadai gitu. Hatur nuhun Seli. Ngapuntenkeun ayeuna ieu DDR teh bisa ngadeukeutkeun urang sareng kolot. Kolot oge cara ngadukung kabutuhan urang, tapi teu kabeh kolot bisa ngadukung kabutuhan urang. Kitu wae debat ieu urang cukupkeun. Kuring sabila salaku kanu catur ngaturkeun nuhun kana perhatian kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alia tos dinilainya berarti Edis, Gina, Seli diantos pengumpulan tugasna ayeuna ka Syifa Nurjana. Syifa debat. Syifa ya. Syifa. Ada Pak. Sok debat, mangga debat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampurasun, alhamdulillah dinten ieu urang sadayana tiasa ngayakeun meeting dina acara Prokontra COVID-19 ieu. Pariogi kauninga ku rencangan sadaya ayeuna teh keur masa pandemi COVID-19. Tos sataun urang sadaya teu tiasa keluar imah sembarangan atawa noel-noel hiji hal sembarangan. Kusabab lila pisan di imah, teu saeutik jalma-jalma anu kaluar ti imah kusabab geus jenuh di imah wae. Tapi aya oge anu tetep cicing di imah jeung teu satuju keluar imah. Ku kituna urang padungdengkeun we ayeuna cing kumaha pamadegan ngeunaan hal ieu. Cing kumaha ceuk Edis sebagai ti kelompok pro. Materina Ngeunaan biasa teh urang teh muntas jenuh keluar ti imah tahun itu gitu. Mencek abdi mah ya sesekali mah biasa, tapi tong lami-lami jeung tong hilap oge protokol kesehatan. Terus masalah teu penting-penting teuing mah kitu, penting calik we di bumi. Hatur nuhun Edis. Terus bulan di tim kontra. Tadi teh materina naon? Punten. Materina tentang apa sih? Tiasa keluar ti imah kawan teu masa pandemi ieu. Oh, cek abdi mah teu tiasa kumahanya amun tiasa oge kudu taat kana protokol. Nah, jadi langkung saena calik we di imah gitu. Atas gitu hatur nuhun. Hatur nuhun Edis jeung Wulan pamargana. Ayeuna urang cidakan heula ayeuna jalma keluar ti imah teh antara bahaya beunang COVID-19 atawa manamun wae mun matuhan protokol kesehatan nu sidi kumaha jalmana rek matuhan protokol meh salamat atawa beunang COVID-19 kusabab bener karamatan protokol kesehatan. Sakitu wae ti abdi
kurang cukupkeun nepi ka dieu heula simkuring sakupan numbu catur ngahaturkeun nuhun kana pakatosan pisadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nu aya di dieu atos sadayanya. Aya nu teu acan? Atosnya. Oke, berarti kangge anu tos praktek tapi teu acan ngempelkeun tugasna di antos ayeuna nya dinten ayeuna supados teu aya pengurangan nilai. Nah, kanu sanesna anu terkendala boh tina kuotana, boh tina listrikna, boh tina sinyalna nu teu tiasa praktek dinten ayeuna insyaallah bakal aya praktek susulan. Ya.